Yung masalah kieu teh momotoran we momotoran. Tok siat darengekeun sadengekeun nusuk momotoran sia. Salah kieu teh cicing lain warawiri budak gini OTW. Aya ada ayanya. Yung masalah kieu teh ngarariung arudunan nyen seblak. Ari kahayang abdi mah nyala salaki ka sawah teh amparkeun sajadah. Mun salaki dagang teh duha, salaki bekerja berdoa. Perempuan dengerin, puasa sunat izin suami, pergi haji, pergi umroh harus ada mahram, harus ada pendamping. Keluar rumah perempuan izin suami, puasa sunat izin eta teh puasa sunat komode unyak anyuk sia dengekeun ieu. Ya, unyak anyuk teh bebejah heula ka salaki. Ieu mah teu nyahun. Ruang riung di Bang Emok. Awas ta. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Moal aya kabarokahan ta. Loba nu kacau gara-gara Bang Emok. Betul? Ibu. Salakina teh kasau. Kakeb. Beker. Berdag. Daripada ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur eur paedah eueuh mending kana diisi hati dengan zikrullah, baca sholawat, baca kalimat tasbih tahmid agungkan asma Allah. Ieu mah ngarariung kararomen nyalebret tetangga meuli kulkas asup angin dikerok ku salaki teh teu beureum ka gambar kulkas. Batu meuli kompor gas haredang meuli atuh hau alangan jadi loba jeri mah gering mikiran baturnya mit amin aya batur meuli motor kararomen deket warung si eta cenah motorna anyar nganyuk hekeun bae da moal miluan mayar moal ai nyaho mah cicing batur nu gaya maneh nu galau da anu kudu panas mah kenal pot kenal poten jadi nu ngebul. Bu, suaminya kasau, hampurannya ya ayuhan nas khatibun nas ala qadri ukulihim. Mau balik ketika menyampaikan tausiah harus melihat situasi dan kondisi. Kan ieu mah di lemur atuh ngaji nage heuh di lemur. Ka sawah we salakina teh biasa we make setelan sawah, make kaos pamere ti material. Pokoknya mah pamere ti matri bari mawa pacul, mawa parang segala lupa we alat-alat kebon jeung sawah mawa teh kokoneng paranti nginung teh kona teh pamere teteh ti dulurna nu ka Mekah pan lamun di urang mah aya nu ka Mekah bali matu safar marangihan marere balik ti Mekah daratan mun mawa hayam dibere teko gedena leutikna teko teh kumaha hayam mun mawa nok dibere kopea teu mawa naon mah kacang 2 korma 4 hampuranya santrinya aku mah apa atuh dah